Tah ieu sababna anu mimpin bangsa urang kudu apal ka dirina, weruh ti mana asal dirina, oge kudu nyaho kana budayana. Jadi dina ngurus nagara ge jiga ngurus ragana. Teu sagawayah. Sabab salain aya nagara anu kudu dipimpin, aya ragana anu kudu ngadalikeun kakawasaan, oge di jerona atawa naragana aya rahayat anu kudu diurus, anu jadi pangeusi nagarana. Oh di Kinten teh carios ieu mung saukur nyarioskeun hiji murang kalih tina perkawinan Situmang sareng Dayang Sumbi Hungkul. Tah eta teh anu jadi sindir dina carita ieu. Ari anu jadi sampirna ti karuhun carita Sangkuriang mangrupakeun salah sahiji carita anu nerangkeun ngeunaan jati diri bangsa Sunda. Sakumaha anu geus dijelaskeun saacana, ieu teh ngeunaan silip tina ajaran jeung tatanan kanagaraan Salaka Nagara jeung Salaka Domas. Dupi maksudna Salaka Nagara miwah Salaka Domas teh kumaha Ki? Kudu diregepkeun sabab ieu hal anu pentingna tina ieu carita Sangkuriang teh. Jadi eta teh kieu jang. Salaka Nagara teh nyaeta awal tina tonggak sajarah kanagaraan di Nusa Jawa ku Prabu Sungging Purbangkara atawa Haji Raksanagara anu sok disebut Haji Saka dina mangsa hitungan tahun 0 Saka. Osok disebat oge Sang Aki Luhur Mulya, Sang Manik Maya, Sang Hyang Watu Gunung atawa Aki Tirem. Soko guru wiwitan kanagaraan anu aya di Gunung Salak atawa Guru Nu Agung Salaka Nagara. Ari ajaran Aji Saka Purwawisesa ngaran anu sejen ti Prabu Sungging Purbahyangkara atau Purbangkara nyaeta Tritangtu di Buana anu geus disebutkeun ku Aki. Tah eta oge anu jadi amparana kanagaraan bangsa Sunda. Dina tata nagara Buana Nyungcung teh nerangkeun anu ngadeukeun nagara, lamun dina tata sarira eta nerangkeun alam kahirupan atau jiwa. Buana Pancatengah dina tata nagara eta ngeunaan kawilayahan atau teritorial nagara, lamun dina tata sarira ieu teh ngeunaan alam kehidupan atau rasa. Dupi Buana Larang eta kumaha dina tata nagara sareng dina tata sarira? Eta Buana Larang nyaeta pikeun ngajelaskeun sistem pemerintahan di jero nagara anu kabagi 3 kadudukan atawa tritangtu di nagara. Nyaeta Rama, Resi, jeung Ratu. Eta lamun dina tata sarirana Buana Larang teh eta anu disebut tritangtu di sarira nyaeta Bayu, Sabda, jeung Hedap.
upami Salaka Domas eta naon Ki? Ya. Sareng kumaha maksudna? Hari Salaka Domas eta istilah tradisi lisan atau warisan budaya buhun. Anu sok disebut oge Sasaka Domas atau Sasaka Pusaka Buana mangrupakeun warisan leluhur anu miboga fungsi ajaran moral, nilai spiritual jeung pangeling-eling budaya buhun bangsa Sunda. Dupi anu dimaksud Domas teh naon Ki? Rumaos abdi kirang paus kana hal eta. Kieu jang Domas teh asal kecap tina 2 omas. Saomas teh 400, 2 omas jadi 800. Sakedap Ki, dupi anu 400 teh naon? Abdi teu acan ngartos maksud cariosan Aki. Anu 400 teh eta lobana kabuyutan dina saomas. Jadi lamun 2 omas atau domas eta eusina 800 kabuyutan. Nah, ieu teh amanat buhun ungkara ti sepuh mah kieu Nusa 33 Bagawan Sawidak 5 Pancer Salawe Nagara. Salawe Nagara mah anu tos dipedar ku Aki satu acana lajeng kumaha Ki? Hari nu disebut Nusa 33 teh nyaeta aya 33 pulo anu eusina. Hiji kanagaraan pusat jeung 32 anu liana anu sumebar satatar Sunda. Bagawan Sawidak 5 teh artina aya 65 walungan, hiji walungan pusat jeung 64 walungan liana. Nusa 33 teh pan aya 33 nusa, anu hiji eta pusat. Di setiap 32 nusa eta aya 25 kabuyutan. Anu 25 kabuyutan teh hiji anu pusatna. Sedengkeun anu 24 kabuyutan eta anu ngadukung ka kabuyutan pusat. Bagawan Sawidak 5 anu hiji pan pusat walungan, tah anu 64 eta kabagi 32 nusa. Hasilna 2 bagawan. Artina ieu teh nunjukkeun yen di setiap kabuyutan diapit ku 2 walungan. Anu seolah-olah disebut pulo atau nusa. Nusa di antara nusa diapit 2 walungan anu aya di Sunda nyaeta. 32 dikali Salawe kabehna jadi 800. Tah eta anu dimaksud Salaka Domas teh bisa jadi yen asalna ngaran nagara urang baheula disebut Nusantara teh tidinya. Bisi lieur can kaharti mah kieu. Eta nusa anu nomor hiji teh pusat nusa tinu lobana 33 nusa. Sakabeh nusa anu aya teh nyatana 32 nusa eta kabeh ngadukung kanu hiji pusat. Contona nusa anu ieu nusa teh eusina aya 25 kabuyutan. Di setiap kabuyutan diapit ku 2 walungan leutik anu bahena kawalungan pusat di setiap nusa. Selain 800 kabuyutan, aya ciri nuliana nyaeta Arca Domas, Kawah Domas, Suci Domas, Ajar Domas, Putri Domas, Pandai Domas, jeung sajabana. Eta anu dititipkeun ka buyut lembur ti Karuhun. Dupi salajengna ieu carios Sangkuriang teh kumaha Ki? Abdi janten penasaran. Sangkuriang nganterkeun Dayang Sumbi ka imahna baheula, dina pikirna inget-inget pokok waktu ningali alat tinun. Manehna bogoh ka eta awewe, kitu deui Dayang Sumbi anu geus kapikat hatena kapentang rasana ku eta jajaka, sabab can apal lamun eta teh Sangkuriang.
Sumbi muka iket sirah eta jajaka, maksudna rek nyiaran sirah sangkuriang. Dayang Sumbi keur nyuaikeun buuk, katingali aya pitak dina sirah sangkuriang. Terus nanya ka sangkuriang eta kunaon. Sangkuriang ngajawab lamun eta teh baheula urut diteunggel ku sinduk ku indungna. Saacan manehna ngumbara ka jero leuweung. Dayang Sumbi kacida rewasna sabab teu nyangka lamun anu dihareupeunna eta teh anakna. Dayang Sumbi ngajelaskeun lamun sangkuriang teh anakna, sangkuriang teu narima. Pikirna teu mungkin indungna bisa awet ngora. Sangkuriang kekeh teu percaya, malah tetep bogoh ka Dayang Sumbi, malahan hayang ngawin Dayang Sumbi. Dayang Sumbi ceurik beuki tarik jeung nyarekan ka sangkuriang. Anu tadina atoh isa papanggih deui jeung anakna. Sabab sangkuriang teu ngadengekeun omonganna. Sangkuriang ambek teu narima omongan indungna. Dayang Sumbi katingali ambek ningali kalakuan anakna jiga kitu, akhirna Dayang Sumbi mere sarat ka sangkuriang. Sangkuriang kudu bisa ngabendung walungan jeung nyieun parahu keur lalayaran dina waktu sapeuting eta. Sangkuriang nyanggupan eta syarat. Ningali kitu Dayang Sumbi reuwas. Padahal maksudna eta syarat anu pamohalan teh supaya teu ngawin indungna.
Dayang Sumbi ukur bisa nyengcerikan nasib dirina anu nalangsa sabab teu nyangka kajadian ieu tumiba ka dirina. Sedengkeun Sang Kuryang manehna indit ka jero leuweung muru ka sisi walungan rek mimiti neudunan syarat ti Dayang Sumbi. Dupi maksudna tina kajantenan ieu teh naon Ki? Eta Sang Kuryang keukeuh hoyong nikah ka ibuna.